ya astaghfirullah minal khotoya Rabbi. Dari pelaturan-pelaturan awe anu kerhet wa yarumu bil haidi wa bibadi nuski wa yarumu al haidi samaniyatu asya jeung dihukuman haram ka jalma anu haid wa bibadi nuki dina sawara kitab tulan matan mah haram ka jalma anu haid samaniyatu asya aya 8 perkara. Jalma anu keur haid cik di dia haram nyaeta ku 8 perkara. Mana anu haramkeun pikeun jalma anu keur haid? Jadi kana naon? Ahaduha as-salatu, hiji jalma keur haid ngalaksanakeun salat eta haram. Pardon aw naflan eta mah salat wajib atawa salat sunah haram. Nyata rukhsah kemurahan ti Allah awewe nya awas mantakan awewe mah disunahkeun ketika datang waktu salat dur waktu adzan nya beres adzan ulah lila-lila langsung ngalaksanakeun salat. Sebab lamun eta awewe datang waktu salat kangke kana salat kari-kari dina sajeroning salat kaluar getih head berarti eta awewe kudu ngodoan kana waktu eta kudu ngodoan sebut geus asup dina waktu salat. Lantak awe mah disunahkeun ngaheulakeun ngarti ngalaksanakeun kana eta salat kitu. Wa kada nyasaruakeun dina pada haramna sujud tilawah, sujud syukur haram. Wasani as-saumu ari anu kadua anu ngaharamkeun ka jalma anu diharamkeun ka jalma anu keur haid nyaeta awewe anu haid ya cik di dia qiraatul qur'ani maca Al-Qur'an tuh maca Al-Qur'an haram eta awewe ka maca Al-Qur'an ya jadi haram tah haram dengan awewe maca Al-Qur'an. Anu kaopat nyaeta masul mushaf nyabat kana eta Al-Qur'an ya nyabat kana Al-Qur'an tah nyabat kana Al-Qur'an wa huwa jeung ari nu diaranan mushaf teh ismul lima kutubi nyaeta ngaran anu ditulis dina kalam Allah subhanahu wa ta'ala ya dina eta tempat ya wa hamluhu jeung mawana Qur'an haram ila iza qafat alaihi kecuali sieun eta awewe alaihi kana Qur'an hartina kieu lamun da eta awewe aya Quran di jalan lamun teu disalametkeun eta Al-Qur'an ku awewe anu keur haid eta Al-Qur'an karines mobil atarapi ka mana bae atarapi sieun ka beuleuh atarapi sieun anu nyewe bener eta ka awewe anu keur haid nyalametkeun Quran beda diwenangan ya teu naon karena nyalametkeun Al-Qur'an atarapi eta Al-Qur'an di jalan atarapi di mana bae kira-kira ayat kafir ngejebet kana dicopot ka awewe anu keur haid teu naon karena nyalametkeun Al-Qur'an. Wal khamisu dukhul masjid lil haidi anu kalima haram ka awewe anu keur haid asup ka masjid in khafat talwisuhu lamun besin eta awewe ngabeusan atapi netes ka eta si awewe haid eta agetina eta kana masjid kumaha ku ari loba safata eta ya di barut moal insyaallah ari keusieun mah teu naon berarti ini da kalem in khafat abu keusieun mah berarti teu naon anu kagenap tawaf neuk tawaf nyata fardu atau tawaf sunah anu katujuh nyata diwati awewe keur haid diwati eta ku salakina teu meunang haram ya
tah eta awe anu keur haes diwati nya haram. Tapi jika diwayus anu liman wati api kembali dami atau saudara kopi dinari jeung disunahkeun ka lalaki anu ngawati keur waktu awewe loba getihan cenah jika dia saudara kopi dinarin sadinar. Sadiran ya. Lamun sadirham berarti lamun kuari sadirham eta sagram berarti 850. Lamun eta dinar berarti perak sabar kuari. Lamun dikonstituna duit kitu bae sama. Sunah berarti didinya dosa kalalaki anu ngawati pamajiran gerhet berarti kudu bayar kifarat. Tapi sunah dirinya kala laki nyata ketika awe anu berderes getihna nyata nyodakohkeun nyata sadinar ya. Sadinar berarti lamun umpamana emas 850 lamun dinar perak berarti dina peraknya di dinar mah berarti 450 sidekahkeun eta 450 ya gitu. Wasaminu al-istimta'u anu kadalapan haram kajelama edhete ngalap senang-senang dina antara nyata tuur gendang nyata tuur bujal gendang dengkul minal mar'ati ti lalaki minal mar'ati ti awewe hartina paparene padu tuur jeung dunya bujal ya eta haram tah eta menurutnya eta naon keterangan eta dina alal muhtari menurut nyata kaul anu muhtar dina sarah muadab. Subas pasrodal musonipun diterima hakau ayyadukura pima sabaka fi pasli mujidah eta mah cara masalah ngan paantel narana tuur jeung bujal mah anu dipertelakeun dina masalah bab adus. Oh ya